eta mah nu bisa ngartikeun komen bae di kolom. Siap. Heuh. Wah. Nah, ieu dangdeurna teman-teman. Nah, sebenarnya mah urang mah promosi untuk adik-adik tuh. Ieu dangdeur kampung. Singkong mun di kota mah singkong. Jadi ieu dangdeur dikulangan 3.000 perak ya, sakilo. Enggak sahabat nu rek meuli dangdeur. Gerak pesan bae, komen, DM tanon bae nya. Oh, sosmed urang dina TikTok, dina IG, na YouTube. Jejak si gondrong kabeh ge. Pokokna mah sakilo 3.000. Urang semua kadik itu semua ngabahas kasus Pina segala macem, kasus Biorka. Kasus non deui. Waring semua gupron. Moal urang mah fokus urang mah di kebon. Ngurus dangdeur, nu kadua ngajual dangdeur. Daripada kudu ngomongkeun batur mah. Kahiji dosa, kadua teu meunang duit.